iya wa arabu mudari atin ariya Iya nasro dimabdikan karena mabdi patah sabab dapat mungkin nama jita dua mabdi doma lamun eta ini apa tepung jeung domir jama contoh nasoro mabdi doma nasoro tilu mabdi syukur lamun eta pinya patepung sareng domir mutarik marfu jadi nomor domir mutarik marfu teh tadi dipanggil nasor tu geus nulungan kaul lamun dina abdi mah waluni akbilan tapi lu yang jalin isik mana mahal taukan banyak asik ciri nabi contoh nasor nak sareng mesin contoh nasor nak sareng mesin terus eta satara awal teh nerangkeun kedudukan fi'il madi. Jadi i'rabna fi'il madi kumaha sikon tol panjang kumaha sikon tol yang fi'il madi nerangkeun fi'il madi nasoro bisa dilawaskeun nasoro kumaha hukumna ieu nasoro dimabdikeun ka mabdi fatahna berarti mabdikeun kana fatah sabab tergantung domir mutarik marfu jeung tergantung domir wajah nasor tu fi'il madi nasor tu fi'il madi kumaha hukumna fi'il madi dimabdikeun kana mabdi sukun dimabdikeun sabab patepung sareng domir mutarik marfu ta ieu dimabdikeun kana mabdi sukun tas ayeuna nasor tu nasoru ieu dimabdikeun kana mabdi doma sabab patepung sareng domir wajah kan sakitu. Terus